anu ngaran salah sahiji wali songo teh tepan garong saha Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia. Hai urang mah ku ari kiai malah jadi garong. Dibalik. Ya Allah ya Rabbi. Ulah dari ka dia tuh sia. Biasa bae sih. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Dibalik-balik ku Gusti Allah. Aya kita baru nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledegan. Masya Allah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Kurang kumaha? Masya Allah karim. Mata ulawa kaletik hati ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kebangga aku sebab jadi kiai buat yang dicabut ke kiai anak jadi penghuni neraka jahanam. Ini untuk bilang bidalik sing ada Kurang kumaha kibar siso, kurang kumaha kibalan bin Ba'uro, hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majelis tak, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga. Pun tayangan Allah. Terapkeun akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil alamin. Konsep rahmatan lil alamin ayat konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin. Ye ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimuradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaros cak Kangjeng maha gaya Jibril Ari naon maksudna ayat ieu? Cik malaikat Jibril ladri kuring mangan sakadar nyampekeun teh apa. Coba-coba atuh pangjelaskeun ca Kangjeng Nabi. Tunggu hatta as'ala rabbi. Ke abdi bade naroselah ka Gusti Allah ka pangeran. Berangkat malaikat Jibril set. Padahaba faraja. Tekebal datang. Kumaha? Sanggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng ya Muhammad Rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu 'amman zalamaka. Pangeran anjeun Allah marintah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. Dua, anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. Tilu, nomor katilu anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun. Batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masya Allah. Pahit amat eta sih. Pahit sama malka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong. Kaki Fudoli, keke heula. Keheula ieu mah berat biasa.
jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun maneh hese jelema anu telok bere ka urang bahkan manehanan api lain ka urang bere jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiduan luluh tampura coba da kumaha pahit jasa. tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah panah. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi kaifa ya rabbil ghadab. Kumaha ieu? Lamun aya bendu-bendu engke kumaha? Engke aya tumpangan-tumpangan. Turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Masya Allah. Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin. Konsepna hiji khudil afwa, cokot ku maneh pangampura. Lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa. Lantaran khudil afwa, khud ma cokot, al afwa pangampura ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap. Cokot ta gelas, cokot. Cokot ta motor, cokot. Cokot ta duit, teu kudu dititah. Cokot ngaranna. Khudil afwa. Ai afwa mah manawi pangampura teu bisa dicokot. Nu mantak lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang kurang parabotna bisa salah. Geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin maksus. Berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen. Asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna. Tuh asal geus bahasa majaz naik saeutik karena saeutik. Majaz kan aya majaz bil isti'arah, aya majaz mursal, aya majaz bil kinayah. Tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeun, apakah musyabah apa musyabah bih. Lamun musyabah bih diayakeunana eta isti'arah. Lamun musyabah berarti kinayah. Ieu mah aya apa disarupakeun kana amrin mahsus, berarti ieu majaz bil kinayah. Tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura, teu nerop. Ja pangampura mah teu bisa dicekel. Emang pangampura bisa dicekel jah henteu. Manawi tah mah timbul tina nurani tah mah. Tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria, berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus. Majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu. Tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan. Leng-lengan. Ai santri mah teu santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh. Di luar kepala datang ka poho deui. Can sakumaha sakitu mah. Can sakumaha teh mah lakos gitu. Dzikral musabbah wa hudifal musabbah bih, tutur musabahna afu, dipican musabah baina wa rumisa ilaihi bi syai'in min lawazimi wa huwa khud wa khud tahil ala sabili istiratil makliyah. Geus isti'arah bil kinayah. Khudil afwa wa mur bil urfi wa ribanil jahilin. Muhammad khudil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura, yani al-yusra min akhlaqin nah, yang kemudahan tina karakter-karakter jeung akhlak-akhlak manusia. Walatab anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah. Ya Allah, sing gede hampura, sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan-urusan dunia. Sing gede pangampura urusan dunia, dek ngasupkeun urusan akhirat. Sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat. Urusan wajib-wajib, haram-haram, makruh-makruh, sunah-sunah
sakalipuran ku akhlak urusan patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya tersebut ngalangan tentang agama lalaunan sing gede hampuran jeung Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna urang bisa ngomong rada heureuh teh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing kudu tolol-tolol atuh pagaan mah pagaan bae ulah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing gelut sia jeung aing tungtung lah lain ngaji pan suatak deh khudil afwa tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda aya sakadar jadi motor mobil kereta api kapal udara daya tempuna nu berbeda kekuatan nu berbeda manusia ge sarua boga kekuatan mentalna Rasul dijadikan ku Gusti Allah mental bajak tanpa pamrih pantang mundur sekalipun sorana dakwah siapa yang nama nyawa taruhan Rasul kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab muka deui teh Allah mental ketilu wali Allah subhanahu wa ta'ala malih sarua bae sebab anu di dalam lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema mal beres agama lamun kiai neuleuh jabatanana mal beres ka agama lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema mal beres ka agama kiai mah nu di dalam Allah dek boga jabatan sia dek sugi-sugi sia jabatan sia waktu ka Allah aing nudukeun ku sia wa aing sia aya sia lamun kiai wilah-wilah aya bupati gagilak kiai nini tamagos gitu ini tamagos gitu mah yang dibere segala rupa yang di alem-alem kayak diundang ke pendopo mending menggede sebarang karapun khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak laletik khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad cokot ku anjeun Muhammad jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kangjeng Masya Allah karim urang sebagai pengikut Kangjeng nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng uswatun hasanah urang dula-deuleuh heula sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur ya teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu mah urang sing hararade nya nya ya urang bakal pararaeh nya atuh komo nini mah meureun teu heula nya kiai teh ni lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarido jasa dek nini teu heula mangga dek nini pandeuri kula pandeuri masalah cak nini aing deui bae burung teu heula lalauna mata kula mambung diondang ke keronjombung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun ge ku bahasana kumaha ka Jawa
Anak maling. Masa Bahasa kos gitu kan tuh bisa. ya Bahasa ge gula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa. Aing ai penting sok ngadengekeun santri aing masak. Santri orang Jawa pan di dia loba tah sok didengekeun. Ku lagi sok seri sorangan. Ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi. Iwa kendi we surama. Orang gawang iki bawa. iya maya kan Di orang bisa tetep bae guys. Ya orang seri bae ngadengekeun cak nyana mah aing tilap ngintip meureun. santri penting ada aja cek aing santri aing kosi amat ieu bahasana aduh Sudah harna geus. sama agenya aja age sih widih tuh gua kehabisan Kehabisan. kan Tekan. Embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa. Teu bisa ya gak bisa bahasa sepatan. Atuh bahasa sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah. Atuh teu bagus je lu gua cariin ai gok di sini. Masa Melayu aya gokan. Tekmung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta Gondrong Ciledug teh lain mah teh lah teh emang Sunda ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan Sunda urang mah asal seubeuhna gitu Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang ya cek lamun Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun teh teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maning urang hai ka mana sia da kadieu hai aing ngiri batu asana seubeuh da ka urang seubeuh Lamun pakai bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang ngeunaheun asana bade ka mana oh bade ka dieu sareng saha dipinya lari dari rawae dia begitu tungkul sarujud bisa asana urang geus ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa sia mah dahar sorangan bae eta lamun kadenge ku urang Bandung ku urang Cianjur pajar nyarekan lain eta teh lemes sakitu teh lain akhirnya lagi sakit dibandingkan jeung kulon ya kulon bandingkan ngeunaheun Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain Pandeglang mah Serang Pandeglang lemes jalain lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain dia sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heuh sia sorangan bae heuh kunaon teh jejeul babaturan lah teu kaburuan meureun ini angin orang teh jadi mantep teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam punyana atuh deuk di alam teh aing teh ngalem sih susah anu ngalem atuh sia mah ngalem ada orang Bandung mah puyang aing aja mulai di mana bangsu gitu berengkat puyang aing ya Allah ulah we kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya pensun cek ya teh nuju ngauah-uih rungginang nuju ngauah-uih dinten ranginang lain di lemasan nama kos itu mah ngabulak-balik bae nya ngauah-uih poe rangginang teu menang dinten ranginang aduh Masya Allah aduh teu meunang ajeng di tempat teu meunang di lemesan kula ge sok aya seri pada ka mana ya bante pada ka ditu cenah ngajak haji ka mana Pondok Ageng ya lain Pondok Ageng Pondok Gede teu meunang dirobah tau Pondok Gede atuh ngaran cing mana Pondok Ageng itu beres geus badak lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung geus banding Sunda urang mah ngeunaheun sakitu ayana geus beres
Sebeuh perasaan. Orang mah bobogohan ge, sia bogog aing, bogog ka sia. Aing geus salaman, seret beres. Pada itu manusia lalaunan, emang neng cinta lah, kesel. Ya, khudil apa? Jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari, ngababarikeun kana hal-hal urusan-urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah, urusan akhirat. Masya Allah. Berakhlak anu bagus, akhlak-akhlak manusia anu goreng, lantarannya nama kafir, lantarannya nama musyrik, lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab, sing gede hampura, sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab. Wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus. So parentahkeun berarti mah urusan agama, parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin. Sok parentahkeun lalaunan ketika urusan dunia na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf, urusan agama perintahkeun ku ari lalaunan. Tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingisih, tapi ketika ma'ruf dilawan punyana anjeun dakwah Muhammad deuk ngasupkeun ma'ruf tentang akidah, ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nantangan ka anjeun, jangan menghadang dengan kekuatan dunianya ana ditembongkeun, jabatan jangan ditembongkeun, kekayaan jangan ditembongkeun. Muhammad apapun yang terjadi wari berangkat anjeun tubas kekuatannya. Lain berarti ulah perang, khudil afwa wa'mur bil urfi teh ketika kudu perang, ketika kudu demo ya demo, masalah lamun memang iya hak, lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi dengan cara lemah lembut. Lain berarti ulah perang, kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah, ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi, syariat dengan cara lemah lembut. Ketika nyana urusanan dunia hampura, ketika urusan masalah budaya lalaunan, ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah. Ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nantangan menghina, hudang wa'mur bil urfi, hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi. We agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu? Engkau bupati agamamu Islam, mana girohmu? Engkau gubernur agamamu Islam, mana girohmu? Engkau abri engkau Islam, mana girohmu? Engkau polisi agama Islam, mana girohmu? Engkau kiai, mana girohmu? Engkau santri, engkau pedagang, engkau bangsa Indonesia, mana girohmu? Ketika agama dihina, nyawa taruhanana wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti, selamanya untuk mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara. Tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan, wa'mur bil urfi, bangun ulah cicing atuh, lain target untuk menang. Alang kita sejauh menang
perang kalah menang jadi ukuran tapi perjuangan orang datang ke mana eta ideale salamatkeun diri orang ja isuk bakal pae teu perang ge bakal pae bae teu gereja ge bakal pae bae atuh ai kitu mah giroh urang kaluarkeun polisi mana girohna nu beragama Islam abri mana girohna beragama Islam PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan berarti pembohong bupati pembohong gubernur pembohong saruanya anak sekomplotan penistaan udah tuh mantap naon bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur supaya Indonesia adil supaya Indonesia karasa ku urang negara urang supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi dilempangkeun negara ku pemerintah diolah ku DPR nyanakan ngurusan urang sebagai rakyat jauh rakyat mandek mah barentahan sahanyana tuh rakyat mah mantak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat deh kadana hendaknya negara Islam jauh guys kajeun atau tegak-tegakkeun ala kadar hukum abeh ngeunaheun ka hareup wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahil ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa ulah terlalu ku anjeun dibandingi ulah terlalu ku anjeun diladenan urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona persis kos urang ngaladenan nu edan zeredan wa a'rid 'anil jahilin ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul wa'mur bil urfi tanamkan tauhid tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina sang maha pencipta wa a'rid 'anil jahil kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dawa sesuai jeung akhlakul karimah kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah hudila fatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikan ma'ruf kalimatun thayyibah tidak disampaikan syariat-syariat tidak disampaikan berbagai kehadiran menuju ridho Allah tidak disampaikan ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh sebab nu bodoh mah teu mendasar jelema bodoh mah itu sapira bodoh teu nyahoeun lalakon nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha ieu lah wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah lamun mah aya nu ngagoda Kanjeng Muhammad setan ngagoda ka anjeun khusus jang Kanjeng Nabi umumna jang urang
sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren. Dakwah urang teh melalui kemampuan urang. Jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator diberi kemampuan urang. Undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah umat-umat di jalan Allah. Ternyata tuh bisa make akhlakul karimah. Aya setan numpak kuda. Kiai, ai cicing bae mah di pondok yang ngajar angel kaboga mobil. Kuari aya proyek Kiai kan dek pilkub ayeuna ye. Ieu mah kieu we Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup. Ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah. Go istighosah. Ayana we Kiai lumayan. Ulah loba nu dideulai karena Allah mah mah urusanna urang ieu. Geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah. Nya ai Kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah aya 10 juta mah aya. Mangkaning targetna sababaraha kali Kiai keur carita 3 geus 30 juta kan. Jurig datang kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konseplah fasta'in billah minta perlindungan ka Allah. Mun aya nu datang kos kitu kun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masyaallah letik teuing 10. Alhamdulillah ayang sabaratu Kiai ya namun sekali bangsa 25 mah dia 4 kali kan cepet nah kan mantap aduh tawa lagi satu kadatangan tuh Kiai boleh guys lain auzubillah eureun maju goblok sama Kiai nah iyalah lamun datang jurig setan ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang. Dina urang keur mungpung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain pas jasa setan datang bentukna mungkin kiai mungkin lurah mungkin camat bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan tangkal caringin meleg-meleg atawa tanduk pede meleg atawa Ka'bah jurig keluar ti tangkal caringi bentukna make udang-udang jeruk bentuk tuh jurig keluar ti tanduk pede bentukna mungkin bae PNS jurig keluar ti Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngapai ka jurig iki modalnya iya orang matulah tuh jangan orang kene terus mesti kene ya ulah sok nurutan batu ya iya orang memanfaatkan melanan ya jangan orang kene kan orang Islam gampang ayah insyaallah di mana emang acaranya di mana sabara itu ente ku ente rekrut baik Nur Jaya kemudian Kiai Supendi baru kita insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang-uang eta aya uang perekrutan boleh oge sih datang juri wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun astagfirullah kudunya lain ngayukeun ieu urang teu kuat ya teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah. Ketika orang dakwah melalui akhlakul karimah nyampaikan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin datanglah
mandi pasti setan datang. Bentuknya mungkin kiai, mungkin pejabat, mungkin orang dekat, babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan. Kak, lah mangpang meungpeung heulana jang ora keneh ieu. Dah jang meuli motor cokot bae habak. Pamajikan urang eta teh jurig. Newo-newo. Jurig newo-newo eta pamajikan urang. Lain Kalah urang nyemal kebel hirup geus ulah dicokot kalah. Ulah aja orang itu can kalaparan amat kecuali gede Kak. Pamajikan tolol. Neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang setan. Muhammad ketika datang setan anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah kama umirta bihi. Sorry pun. Fastaidillah. Sok minta perlindungan ka Gusti Allah. Kumaha deui nu bakal ngalindungi kecuali Allah. Innahu sami'un alim. Saenyana Gusti Allah anu maha ngarungu kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan, maha uning kana pagawean-pagawean urang, ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu. Itu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teu Allah alimun maha uning. Penta perlindungan ke Gusti Allah, mudah-mudahan Gusti diberi kekuatan. Engke yadfahu angka Allah bakal hadang kagen ku kemana. Perlindungan ke Gusti Allah. Naudzubillah. Tapi kulantaran hidayah manu Allah. Kajen teuing kukumaha ge hak peto Allah. Boro urang masyarakat manusia biasa. Keur diangkat jadi solihin eta jawali cacak-cacak kangjing seorang utusan Allah geus kajelaskeun innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Gusti Allah orang hidayah mah eta manu Allah. Urang kuari ieu bisa nyaho pangeran teh Allah, bisa nyaho rasul Allah teh kangjing nabi, bisa nyaho kitab Allah teh Al-Qur'anul Karim. Kemudian orang bisa ngalaksanakan eta hakikat nama hidayah ti Allah. Orang bisa diuk simpul kuari di majelis taklim di dieu keur dicas supaya hudang iman orang teh. Sebab iman teh al imanu yazid wa yanqus, kadang tambah kadang kurang, supaya iman orang mantap nambahan dicas orang ngaji siawak cicing sia di handapeun tanggal lamot. Ya, dicas ya tuh aing teh. Bari lurak lirik. Casana error. Ya Allah. Hanya Allah nu boga hidayah. Gusti Allah ngadak sing hade hidayah. Urang geus bener inna dina indallahil Islam. Bahwa agama nu bener Islam pertahankan supaya kabawa ka jero alam barzakh. Husnul khotimah sing hade loba jelema anu talar Quran tapi dicabut ku Gusti Allah Qur'ana hidayahna dicabut. Naudzubillah min dzalik. Dak sing hade pertahankan ayo urang jadidu imanakum bila ilaha illallah. Seringan maca la ilaha perbaharui iman. Ayo terus mal kebel urang hirup teh akan bakal kaditu kalembur urang mah asli. Imang umbah mal kebal. Hiju balik ka ditu tambah rahasia Allah. Aku tsunami, aku sene, puting beliun, nuraga, tabrakan, gering, anu sehat. Urusan Allah teman. Nu penting iman ka bawah. Yang enggak akan sadaya-daya. Aya nu geus dipersiapkeun kuburan di dieu. Ya aku lama kuburanna di dieu deket abah kula geura siapkeun tanya sing ke umur di dieu. Geus disiapkeun di dinya. Kamari berangkat ke tanah suci paeh di Mekah. Kuburan nganggur tah. Nganggur tah kuburan. Sanajan aya ganti nama. Atuh ulah ese-ese neangan aja eta mah. Aduh, masya Allah, karim. Nah, kulantaran memang Allah anu ngurus, maka
Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh rahmatan lil alamin. Lain ditanyain peperangan, lain titah kesulitan, lain ditanyain kenakalan, tetapi rahmatan lil alamin. Dakwah teh supaya sukses Kangjeng Nabi menghadapi kafirin anu Yahudi, menghadapi kafirin anu Nasrani, menghadapi kafirin di urang anu Hindu, nu Buddha, nu Protestan dan lain-lain sebagainya, menghadapi jawara supaya ia benar-benar ngekarasa rahmat teh kumaha metodenya. Iwati kudu berakhlakul karimah, kudu boga akhlak karimah. Badak dijadikan moto di Tangerang mah, weh Tangerang kota motona akhlakul karimah. Iya menang nyokot di dia, nyaw bener jangan tegenya akhlak karimah. Udah jelas iya ta, iya akhlakul karimah. Ya Allah, tuh kan. Dengan dakwah berakhlakul karimah, Fudail bin Iyad anu tata dina jawara geledegan, pembunuh luar biasa, garong jadi kutubul aulia. Dengan akhlakul karimah, ari eta garong-garong anu ngagarong Tuan Syabul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz jadi wali. Ari eta diurang anu ngaran salah sahiji wali songo, salah sahiji wali songo teta tepan garong saha Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia. Hai urang mah ku ari kiai malah jadi garong dibalik. Ya Allah ya Rabbi ulah dari ka dia tuh sia biasa bae sih. Ya Allah ya Rabbi ya Allah dibalik-balik ku Gusti Allah. Aya kita baru nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledegan. Masya Allah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Masya Allah karim. Mata ulawa kaletik hati ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kebangga aku sebab jadi kiai buat yang dicabut ke kiai anak jadi penghuni neraka jahanam. Tidak untuk bilang dizalik sing ada kurang kumaha kibar siso, kurang kumaha kibalan bin Ba'uro hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majelis tak, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga. Pun tayangan Allah. Terapkeun akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil konsep rahmatan lil alamin. Ayat konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin. Ye ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimuradi. Barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu Kangjeng Nabi nampakan ayat ieu kemudian Kangjeng tumaro
awas cakang yang maha gaya Jibril hari naon maksudna ayat ieu cek malaikat Jibril ladri kuring mangan sakadar nyampekeun teu apa coba-coba atuh pangjelaskeun ca Kangjeng Nabi tunggu hatta as'ala rabbi ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah ka pangeran berangkat malaikat Jibril set padahaba faraja kebal datang kumaha sanggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng ya Muhammad rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu 'amman zalamaka pangeran anjeun Allah marintah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun nu pegat supaya nyambung dua anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere jelema anu tilok mere bere tilu nomor katilu anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun batur nganiaya anjeun kudu gede hampura Masya Allah pahit amat eta sih pahit sama malka lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi embong kaki Fudoli kekela kela ieu mah berat biasa jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun pan hese jelema anu telok bere ka urang bahkan manehanna api lain ka urang bere jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiduan luluh hampura coba da kumaha pahit biasa tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah panah Masya Allah cek Kangjeng Nabi kaifa ya rabbil ghadab kumaha ieu lamun aya bendu-bendung ke kumaha engke aya tumpangan-tumpangan turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah Masya Allah Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin konsepna hiji khudil afwa cokot ku maneh pangampura lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa lantaran khudil afwa khud ma cokot al afwa pangampura ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap cokot ta gelas cokot ta motor cokot ta duit teu kudu dititah cokot ngaranna khudil afwa ai afwa mah manawi pangampura teu bisa dicokot nu mantak lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang kurang parabotna bisa salah geus afwa teh ya diakurkeun kana amri maksus berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna tuh asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik majaz kan aya majaz bil isti'arah aya majaz mursal aya majaz bil kinayah tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeun apakah musyabah apa musyabah beh lamun musyabah beh nu diayakeunana eta isti'arah lamun musyabah berarti kinayah ieu mah aya apa disarupakeun kana amri mahsus berarti ieu majaz bil kinayah tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura teu nerop ja pangampura mah teu bisa dicekel emang pangampura bisa dicekel jah henteu manawi tah mah timbul tina nurani tah mah tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria berarti ieu afu teh disarupakeun kana amri mahsus
majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu tah ngaji kos gitu leng-lengan tah leng-lengan ai santri mah Teu santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh. di luar kepala datang ka poho deui can sakumaha tah sakitu mah can sakumaha tah mah lah kos gitu Zukiral musabbah wa hudifal musabbah beh ditutur musabahna afu dipijan musabah bena warumisa ilahi bisya'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili istiratil makliyah bis isti'arah bil kinayah atuku harima urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz teh atuh khudna bae kuarima tu khudna bayanun rob kana lapada wa ulahu di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan kutlub hege khud di mana utlub berjalan bila fiil ibana irdo mangga bae hidayah jalan naloba jasa berarti berjalan di fiil geus lamun istiarah berjalan di fiil majaz berjalan di fiil majaz karena majaz istiarah wa in jarat fi fiilin aw fi harfi geus ka ditu na babari jasa tah balah matabiatan tapi geus istiarah tah bahaya berarti khudna kurang anu dimodif di mana utlub masyaallah karim kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyah nah hud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu naon masdarna akhadha yakhudhu tuh dasar aing mengaji jeung nu bodoh ya salah goyang aing tak mau bodoh aing Cokot kurang masdarna tak eta kan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir sehingga jadilah tafsir teh tafsir Fakhrul Razi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang tinggal maca salah ngahartikeun sing hade jadilah penistaan hehehe sabarang tafsir makalamullah wallahu alam bimuradi tapi aya rumus-rumus ketika manakeun kok bisa kos kitu ti kiai atuh berarti kan eta di tafsiran kurang je sembarangan sia otak sorangan aya eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleuh hadisna kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis geus dilempeng-lempeng geuna ku hadis teu meunang ku otak sorangan man fasarul Qur'an birai fal yatabawa maqadahu minan nar jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka geus ulah hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi lain abri kiai nu ngahartikeun Qur'an ku otakna sorangan eta penghuni neraka usapan ku urang penghuni jahanam nih aya rumus-rumus nah artikan ucapan Kangjeng Nabi kudu nyaho ieu teh lapad umum kalimah umum apa kalimah khos lapad khos tuh diteropong apa nasih apa mansuh hayu urang geus aya parabot da aya alatna urang manggis menang batur ngayak-ngayak geus menang batur nah beberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos itu teh hese kakara khudil afa doang ya aduh babelit eta ngahartikeunana babelit geus bisa kieu bisa kitu ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebel amat sagala 10 tahun 15 tahun naon bae mah oplo lo budak
ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh tah caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mandak lamun dipejemon deui kanyaon ku batur tas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho meta-metakeun kalimat nyambung ke bisa ngajurumiahan ngaalfian ngajohar maknunan tek kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan oh ieu teh horenganan berbentuk qodiah kuliah oh ieu teh qodiah juz'iyah oh ieu teh horenganan adat surna kuli oh adat surna juz'i oh ieu teh horenganan gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya karak meta encan bisa kene tadi dipertanggungjawabkan ngajilah urang usul fikih abeh jelas ngajilah urang teh qaidul fikih ga asbawan lazoir jang ropong ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna urang dek mulayan ku ari geus cukup Imam Syafi'i cukup Imam Maliki cukup Imam Hambali Imam Hanafi eta tinggal dituturkeun etalah mazahibul arba'ah ieu mudawwan selain daripada eta goer mudawwan ulah hese tinggal tuturkeun we eta bae sia mazhabna Syafi'i iya bener sia ulama lain Syafi'i cenah sa Hanafi mana tatangga kula bodem sia ku aing teu be nah lamun anti mazhab sing ade mana sing ade teh Syiah geus teu bermadhab Wahabi teu bermadhab kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeun atuh teu bermadhab mah cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an dieu sia mampun teu hayu coba ku sia mimiti macana heula ieu teh qiraat saha kudunya heula qiraat termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar ayo lamun qiraatna qiraat sabah ieu teh saha ti mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya 3 leut ta ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kalau besok inget ke orang Kulon bae orang Kulon ngakos gitu goblok dia ku aing nyaho sia ku aing ada sembarangan bae sia lamun gelut jeung urang Kulon bakal kanyahoan urang mana urang Kulon kan beda urang Kulon kan beda ya Serang aya Pandeglang gitu kan aya Menes kan beda-beda ya Banten lama nah ieu kanyahoan anak gelut lamun gelut kakarak kanyahoan can gelut can kanyahoan mun geus gelut karak kanyahoan gelut cak impak urang utahnya na begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping jangan guys jangan guys ya guys jelas guys gede aja gelut deui urang ngulukan utahnya na ngaluarkeun nu sok di sawah teh naon ngaranna genjer jelas guys jelas urang mana tah kayawan tuh lamun geus kayawan tak karak oh iya tuh ieu mah ngaluarkeun pepe ieu mah ngaluarkeun genjer ieu mah ngaluarkeun emping ieu kayawan eta karakter asli eta lamun keluar karung goni ya geus jelas jelas duduk permasalahan anak khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin Muhammad
Khudil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin yang kemudahan tina karakter jeung akhlak manusia wala tab anha ulah sok muliti ka jero-jeronan nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia dek ngasupkeun urusan akhirat sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat urusan wajib haram makruh sunah kalipuran ku akhlak urusan patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya tersebut larangan tentang agama lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khudil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna urang bisa ngomong rada heureuh teh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana euy anak aing cuma ditolol-tolol atuh pagaan mah udah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing gelut sia jeung aing tungtung lah lain ngaji pan suatak ge khudil afwa tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda aya sakadar jadi motor mobil kereta api kapal udara daya tempuhna nu berbeda kekuatan nu berbeda manusia ge sarua boga kekuatan mentalna Rasul dijadikan ku Gusti Allah mental bajak tanpa pamrih pantang mundur sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhan Rasul kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab nu kadeuleu teh Allah mental ketilu wali Allah subhanahu wa ta'ala mali sarua bae sebab anu di dalam lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ta agama lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ta agama kiai mah anu di dalam Allah dek boga jabatan sia dek sugi-sugi sia jabatan sia waktu ka Allah aing nuduhkeun ku sia wa aing sia aya sia lamun kiai wilah aya bupati gagilak kiai nini tamagos gitu ini tamagos gitu mah yang dibere segala rupa yang di alem-alem kayak diundang ke pendopo mending mun gede sabaraha karapun khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol petani kapangi jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang kapangi jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi kapangi Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak laletik khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad cokot ku anjeun Muhammad jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeng Masya Allah karim urang sebagai pengikut Kanjeng nuturkeun Kanjeng sebab Kanjeng uswatun hasanah urang dola deuleuh
sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur ya teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu mah urang sing harara de nya ya urang bakal pararaehnya atuh komo nini mah meureun teu lah kiai Teh ni lah doakeun bae nya kula mah urusan bae majari do jasa deuk nini teu heula mangga deuk nini pandeuri kulat pandeuri masalah cak nini aing deui bae burung teu heula lalauna mata kula mambung diondang ke Keronjombung sebab ieu embung konon ge bahasane ora iso nggih pripun ge bahasana kok mah jawab ana maling masa bahasa kos gitu kan tuh bisa ya bahasa ge gua bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing ai penting sok ngadengekeun santri aing masak santri orang Jawa pan di dieu loba tah sok didengekeun ku lagi sok seri sorangan ngadengekeun nya we mandi ku iwa kendi we surama ora gawang iki bawa iya menya di orang bisa tetep baik guys ya orang seri baik ada yang gencaknya mah aing tilok ngintip meren santri penting ada aja cek aing santri aing kosi amat ieu bahasana aduh udah harna geus sama age aja age sih widih tuh gua kehabisan tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa aya ge bisa bahasa sepatan atuh bahasa sepatan mah kan teu bagus make ceramah atuh teu bagus je lu gua cariin ai gok di sini masa Melayu aya gokan tak embung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta Gondrong Ciledug teh lain mah teh lah teh emang Sundana ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan Sunda urang mah asal seubeuhna gitu Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang jajak gua lamun Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maneh urang hai ka mana sia jaga dieu hai aing ngiri batu asana seubeuh da ka urang seubeuh Tahun pakai bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang ngeunaheun asana bade ka mana oh bade ka itu sareng saha dipinya lari dalira wae ieu beuki tungkul sarujud bisa asana urang geus ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa sia mah dahar sorangan bae eta lamun kadenge ku urang Bandung ku urang Cianjur pajar nyarekan lain eta teh lemes sakitu teh lain aduh lagi sakieu teh dibandingkeun jeung kulon ge kulon pandai gelang ngeunaheun Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain Pandeglang mah Serang Pandeglang lemes jalain lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain dia sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heuh sia sorangan bae heuh kunaon teh jejer babaturan lah teu kaburuan meureun ini angin orang teh jadi mantep teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam punyana atuh deuk di alam teh aing teh ngalem sih susah nu ngalem atuh sia mah ngalem orang ada orang Bandung mah puyang aing mah mulai di mana bangso di gitu bener berengkat puyang aing Allah ulah we kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya sun cek teh nuju ngauah-uih rungginan
nuju ngauah-uwi dinten ranginang atuh lain di lemasan sama kos itu mah ngabulak-balik bae nya ngauah-uwi poe ranginang teu meunang dinten ranginang. Aduh Masya Allah. Aduh, temenang aja di tempat temenang di lemesan. Kula lagi suka yang seri. Pada kemana ya? Bante pada kali itu cina ngajak siapa aja kemana? Pondok Ageng. Ya, lain Pondok Ageng, Pondok Gede. Temenang di robah tau Pondok Gede atau ngaran sih. Mana Pondok Ageng? Itu beres. Nggak sebentar kalau mau bisa bahasa Sunda Bandung. Nggak sebanding Sunda orang pengen nginahin. Sakitu ayana nggak beres. Sebeh perasaan orang bobogohan gitu sia bogog aing bogog ka sia aing geus salaman sep beres pada itu manusia lalaunan emang neng cinta lah kesel. Ya khudil apa jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan-urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah urusan akhirat. Masya Allah. Berakhlak anu bagus, akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir, lantarannya nama musyrik, lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab sing gede hampura sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab. Wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus parentahkeun berarti mah urusan agama parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin sok parentahkeun lalaunan ketika urusan dunia na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf urusan agama perintahkeun ku ari lalaunan tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih tapi ketika ma'ruf dilawan punyana anjeun dakwah Muhammad deuk ngasupkeun ma'ruf tentang akidah ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nantangan ka anjeun jana menghadang dengan kekuatan dunianya ana ditembongkeun jabatan jana ditembongkeun kekayaan jana ditembongkeun Muhammad apapun yang terjadi wari berangkat anjeun tumbas kekuatannya lain berarti ulah perang khudil afwa wa amur bil urfi ketika kudu perang ketika kudu demo ya demo masalah lamun memang iya hak lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi syariat dengan cara lemah lembut ketika nyana urusanan dunia hampura ketika urusan masalah budaya lalaunan ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nantangan menghina hudang wa'mur bil urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi we agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu
Engkau bupati, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau gubernur, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau abri, engkau Islam, mana girohmu? Engkau polisi, agama Islam, mana girohmu? Engkau kiai, mana girohmu? Engkau santri, engkau pedagang, engkau bangsa Indonesia, mana girohmu? Ketika agama dihina, nyawa taruhanana wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti, pelan tapi pasti. Selamanya itu mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara, tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan, wa'mur bil urfi, bangun. ulah cicing atuh. Lain target untuk menang. Alam kita sejauh menang, perang, kalah, menang. Jadi ukuran. Tapi perjuangan orang datang ke mana? Tidak selamatkan diri orang. Ja isuk bakal pae, teperang geja bakal pae bae, tegeri geja bakal pae bae. Atau ai kitu mah giroh orang kaluarkeun. Polisi mana girohna nu beragama Islam? Abri mana girohna beragama Islam? PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan? Berarti pembohong, bupati pembohong, gubernur pembohong, saruanya anak sekomplotan penistaan. Udah tuh mantap naon bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur, supaya Indonesia adil, supaya Indonesia karasa ku urang negara urang, supaya Indonesia ya karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi, dilempangkeun negara ku pemerintah, diolah ku DPR, nyanakan ngurusan urang sebagai rakyat. Jauh rakyat mandek mah barentahan saha nyana. tuh rakyat mah Mantak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kadana hendaknya negara Islam jauh guys kajen atau tegak-tegakkeun ala kadar hukum. Abeh ngeunaheun ka hareup. Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahil. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibandingi, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan lu bodoh sarua bodona persis kos urang ngaladenan nu edan zeredan. Wa a'rid 'anil jahilin, ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul. Wa'mur bil urfi, tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid 'anil jahil. Kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah, kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah bila fatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru, aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikan ma'ruf, kalimatun thayyibah tidak disampaikan, syariat-syariat tidak disampaikan, berbagai kehadiran menuju ridho Allah
tadi disampaikan prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh, urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh, sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahueun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan. Tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha? Iyalah. Wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Lamun mah aya nu ngagoda ka anjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun, khusus jang Kangjeng Nabi, umumna jang urang sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afajol, setan datang. Urang keur boga pondok pesantren. Dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator diberi kemampuan urang. Undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah, umat-umat di jalan Allah. Ternyata tuh bisa make akhlakul karimah. Aya setan numpak kuda. Kiai, ai cicing bae mah di pondok yang ngajar angel kaboga mobil. Kuari aya proyek Kiai kan depilku ayeuna ye. Ieu mah kieu bae Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup. Ieu mah ala kadar diriungan urang yen istighosah. Istighosah. Kiai lumayan ulah loba nu dideulai karena Allah mata mah urusanna urang ieu geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah aya 10 juta mah aya mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 geus 30 juta kan. Jurig datang kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konseplah fasta'id billah, minta perlindungan kamu. Mun aya nu datang kos kitu kun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masyaallah letik teuing 10. Alhamdulillah ayang sabar atuh Kiai ya, namun sekali bangsa 25 mah dia 4 kali kan cepet. Nah kan mantap, aduh tawar lagi satu tanda tangan tuh Kiai boleh guys. Lain auzubillah eureun maju goblok sama Kiai. Nah iyalah lamun datang jurig setan ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang. Tidak orang kermungkung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain pas biasa setan datang bentuknya mungkin kiai, mungkin lurah, mungkin camat, bentuknya mungkin babaturan orang nu kasurupan ku setan tangkal caringin meleg-meleg atawa tanduk pedeng meleg-meleg atawa Ka'bah jurig keluar di tangkal caringi bentukna make udang-udang jeruk bentuk tuh jurig keluar di tanduk pedai bentukna mungkin bae PNS jurig keluar di Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngapai kahana jurig iki modalnya ya orang matulah tuh jangan orang kene terus masih kene ya ulah sok nurutan batu ya orang
orang memanfaatkan melanan ya yang orang keneh kan orang Islah gampang ayah insyaallah di mana emang acaranya di mana sabara itu ente rekrut baik Ki Nurjaya kemudian Kiai Supendi baru kita insyaallah guys ente mah ayah selain daripada uang eta ayah uang perekrutan boleh oke sih datang juri wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun astagfirullah kuduna lain ngayukeun ieu urang teu kuat ya teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah ketika orang dakwah melalui akhlakul karimah nyampaikan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin datanglah juri pasti setan datang bentuknya mungkin kiai mungkin pejabat mungkin orang dekat babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan kak lah mangpeng heulana jang ora keneh ieu dah jang meuli motor cokot bae habak pamajikan urang eta teh jurig newo-newo jurig newo-newo eta pamajikan urang lain kalah urang nyemal kebel hirupan geus ulah dicokot kalah ulah aja orang itu can kalaparan amat kecuali gede kak pamajikan tolol neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang seton Muhammad ketika datang setan anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah kama umirta bihi soripun fastaidillah sok minta perlindungan ka Gusti Allah babawa deui nu bakal ngalindungi kecuali Allah innahu sami'un alim sanyana Gusti Allah anu maha ngarungu kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan maha uning kana pagawean-pagawean urang ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu kitu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teuna Allah alimun maha uning minta perlindungan ke Gusti Allah mudah-mudahan Gusti diberi kekuatan engke yadfa'u angka Allah bakal hadang agen ku kemana perlindungan ke Gusti Allah naudzubillah dengan berbagai cara orang nolakna atuh kira-kira dakwah nu lain lillah aya muatan-muatan politik muatan-muatan ekonomi muatan-muatan budaya di luar Allah mantap naon urang minta perlindungan ke Gusti Allah engke ge Allah bakal melindungi sing ade sebab Allah teh sami'un alim mudah-mudahan negara orang diberi tentram diberi tenang kiaina mudah-mudahan diberi kuat diberi bentah mata hatena kitu keneh tokoh-tokoh agamana tokoh masyarakatna kumna seluruh lapisan masyarakat Indonesia mudah-mudahan diberi bentah mata hatena mudah-mudahan urang diberi aman damai jeung tentrem dibarakati umil Quran al-Fatihah.